Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ilmihi wa nawara qalbana bi ilmihi amin ya rabbal alamin. Alajengkeun hanca nu ditakabari wa homisuha sareng ari nomor kalimana tinu genep eta al wiladatu ngajuru atau ngalahirkeun. Masih kena ngabahas tentang perkara nu ngawajibkeun kana adus. Nomor kalimana nyaeta ngalahirkeun. Kita ngalahirkeun teh wajib adus ya teh. Nya mani heula adus heula sajan nipas gitu lah. Walau li ahadit tau amaini sanajan alusna ku sahiji tinu budak kembar misalkan. Ngalahirkeun kembar kayak lain hiji. Adus heula keborogol deui anu deui tak aja salah gitu lah banyak gitu. Angkira sekalian lain aja hiji deui bisa kata mah bisa keluar geus duana anu sekali enggak. Wa misnul wiladati qaul ulqati wal mudghah disaruakeun jeung ngalahirkeun ari ngalahirkeun ai nibakeun atawa karuron kaguguran baik nu kaluarna mah getih kimpel atawa daging kimpel. Tapi lamun urang ngalahirkeun kanu kaguguran kalau ngaluarkeun getih ngageblok misalkan teh mah atau daging ngageblok pala budak min ibadil kawabil ieu mah daek teu meunang teu kudu aya heula keyakinan beja ti bidan atau parajim urang teh mah ieu teh dibudakeun gitu lah nya. Aya urang teh geblok getih lalamaran cek ahli teh dibawa ka bidan oh ieu mah nembe 3 minggu ya dibudakeun janin karena kita sauguran masuk wajib adus dia orang teh. Tapi lu misalkan teh mah wah ieu mah putih biasa cek kita cek naon cek ke bidan teh ieu mah istihadoh saja lagi beleg oge atuh wajib adus eta mah gitu. Di koe perlu aya keyakinan heula. Atawa urang ngalahirkeun daging 1 kilo misalkan atau 4 kilo daging. Bidan naon ieu bawa kana daging teh wajib dibudakeun tah mah gagal tumbuh di lebat rahimna. Nah, urang alih gitu wajib adus gitu. Atau cek kita mah cek bidan teh nu ambil ahli wah ieu mah lain teh budak mah dari milik ke imam itu kudu bari jeung munggah misalkan tah gitu. Nah, atuh kudu wajib adus tah mah. Nah, sama hiji bidana wa yakfi wahidatun minhunna cukup hiji oge. Teu kudu aya kan bidan ieu, aya kan bidan ieu teu kudu cukup basa urang oge gitu nya. Payajibu al-ghuslu bil waladil japi samangka wajib hukumna adus ku ngalahirkeun orok anu garing. Orok teh barang lahir teh garing mah garing bener naon. Teu baseuh-baseuh komo getih, teu aya lama teh garing. Tetep wajib adus wa ilam yan takid al wudu, saja wudu teu batal. Jalma keur boga wudu, keur hamil boga wudu, hayang ngalahirkeun kaluar teh orok teh garing. Plung geus garing kitu kacelang urang teh nya eta tetep wajib adus walaupun wudu teu batal di kawas jalma bijil mani kan teu batal nya kana wudu tapi wajib adus kita bisa masuk ayeuna adus tanpa batal wudu bahkan wa yajuju li jaujiha wa tuha. Nah sabab li'anna wiladah jinabatun wa hiya la tamnaul wat'a. Sama bae ngalahirkeun teh junub anu mah junub eta teu ngahalangan kana wati. Kumaha budak badan ku baseuh kawas urang galing urang. Boku darah atau badan ku kotor baseuh. Amal masubatu bil bulali palaya juju watuha badaha hatta tantasila. Lamun ayeuna budak lahir dalam keadaan seueur babaseuhna maka teu beunang diwati sanggeusna kecuali adus heula. Berarti lewat nipas heula gitulah. Wa tabtulu saumuha bil waladil japi puasa batal ku ngalahirkeun budak anu garing teh sanajan teu boga nipas. Di urang mah kaloba duka teh nyaho duka hilap teh tas ngalahirkeun teh adus ya. Caranya padahal harus baju teh gitu ya. Wasa disuha sareng ari kagenepna tina genep nu wajib adus teh al mautu nyaeta maut.
maut teu wajib adus kan maksudna diadusan lain ngadusan sorangan. Li muslimin kuera syahidin keur jalma muslim anu hanteu maot syahid. Anapun jalma kafir teu wajib adusna bahkan cukup beunang unggul. Ai jalma nu mati syahid mah teu wajib diadusan. Ya bahkan haram amun jalma maot syahid diadusan jalma ke perang lawan kafir terbunuh poinna teh maot teu diadusan. Bahkan begitu mah bungkus lagi boleh lagi ke baju nu dipake na wae keutian tong dikubah ke atap begitu ya. Pada hola fi qaulil musannif al mautu asuktu an-nazilu bila hayatin ba'da tamami asulihi walam tadhar fihi amaratuha sareng ari karuron kaguguran atau ngalahirkeun orok anu geus maot di jero. Soalnya nu maot di jero nya. Ngalahirkeun maot jero bila hayatin teu aya ngarejet pisan geus maot. Tapi bada tamami asulihi kesampurna bulanna geus 8 bulan gitulah nya 9 bulan. Walam tadhar fihi amartuha teu kaciri tanda-tanda hirup teu kaciri tetep eta orok wajib di adusan. Geus maot di jero salajan geus maot di jero da kahitungna maot tetep eta wajib di adusan gitu ya gitu. Wal mautu sanai maut mujibun lil gusli tuh tadi tuh ala ihya'i la alal mayiti wajib adus teh kanu hirup lain kanu mautna maksudnya lain jalan maut tak kudu hudang kudu adus tapi urang anu hirup kudu ngadusan bahkan wajib kipayah teh kumaha wajib kasadayana lamun teu teh mah diadusan doraka tah salembur. Tapi lamun aya we duaan nampil ngadusan eta mayit salembur doraka teu aya amalna kami kusorangan. Kudu kuduan ngadusan teh. Matak pikeun kaum ibu-ibu mah ketika ayeuna nguburkeun tara teu bisanya. Nguburkeun mayit tara anu ngaturkeun unggul. Terus bungkus teu bisa. Terus aya nyolatan kadang tangan lu atuh ngalusan-alusan ngiluna gitu. Dinu opat terus sampai teu ngilu pisan. Kawajiban kipayah papa kamari teh hiji ngalusan, kadua bungkus, katilu nyolatan, lain nyolatkeun kade, nyolatkeun lain. Mari salatkeun ugan-ugan lain. Nyolatan. Kaopat bubur. Tah urang teh kudu terlibat sanajan di salah sahijina. Nu mana wae teh mah? Paling ngadusanana atuh ngakutan caina gitu maksudnya ngalah daun bidarana atau cai sabunan bisa kata mah terlibat dia we terlibat kumaha lamun cenah istri ngiring nyolatan mayit tiasa mangga tiasa ngan ulang hiji jeung lalaki kira-kira aman tina fitnah nya oleh keluarga mah kaum utama geus sok adusan tengah lain salatan urang keluarga mah gitu nya. Kayak kapayun aya pembahasan tentang cara nyolatan, cara ngadusan, cara bungkus dan segala macamnya. Bahkan kayak waktu aya praktekna ibu-ibu sekalian. Kadang kawis upami mayit ta istri, Pak Ustadzna pakai karago kata keur tanya, sok ibu-ibu tiasa mah ku ibu-ibu deui gitu. Ulah bahasa sieun, mah bayi maut mah serege bakal nya bakal nu namina rezeki nabina maut pas nyamperkeun masing-masing ka urang teh nya teu kudu aya urang isieun kudu maut lamun bahasa sieun lamun bakal kitu bahkan saurkan Rasul aksiru dzikra hadamil ladat aksiru dzikra hadimil ladat sing ngalobakeun anjeun nginget-nginget ka pemutus kenikmatan. Naon pemutus kenikmatan teh? Maut. Ya. Daur sadaya bakal maut. Yakin bakal maut ke geus maut aya rangkean ka dituna. Geus kudu hirup nu opat teh ya, diurus kudu hirup ngadusan, bungkus, jalatan urupkeun, geus dikubur bakal datang dua rupa ka urang antara nikmat kubur sareng siksa kubur. Ya. Terus deui ukena ka ituna dua tempat antara surga jeung neraka.
Jadi urang dina ke salat dina tahiyat sok maca doa nya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masih dajjal. Eta nya eta doa tah dina salah satu rangkaian ulah ingat kana maut. Allahumma inni a'udzubika ya Allah abdi nyalindung ka Gusti min adabil qabri tina siksa kubur. Siksa kubur teh hak yakin bakal aya bakal. Nah urang berlindung tong keuna ka urang mah gitu. Tak baca kurang doana. Wa min adabin nar sareng tina siksa neraka. Kabeh jalma mukmin anu neraka bakal ngasana ka neraka. Cikat urang badak urang mainan loba doa kage hayang meunang pangampura ti Gusti tong ka neraka urang mah masuk ka surga wae gitu. Aduh kitu urang teh. Wa min fitnatil mahya wal mamati sareng berlindung tina fitnah hirup jeung fitnah maut. Kumaha fitnah hirup fitnah maut teh? Halain hatna fitnah teh disangkat dituduh padahal hanteu lain. Padahal mah hanteu disangka ku batu dipitnah sareng kitu fitnah teh sanes. Disebut fitnah hirup teh coplok iman. Udah iman coplok. Udah kena musibah ngalakukeun doraka itu termasuk fitnah. Fitnah maut itu tadi teh bakal dimulai adab kubur, neraka, soal pertanyaan munkar nakir, dihisab, ditimbang amal urang, nyukang jembatan sirat itu fitnah maut. Tadinya nyalain saja fitnah maut teh, terus maut dipitnah lain gitu lain. Fitnah maut teh fitnah mungkin bakal di alam barzah. Saran terakhir, wa min sarif fitnatil masihid dajjal. Fitnah panggoda dajjal. Dajjal teh bakal turun ke teh di akhir zaman. Bakal datang dajjal anu eta dajjal teh bahasana manggul menanggung tanggungan anu belah kanan surga, belah kiri neraka. Kaciri kurang teh nikmatna surga, siksa neraka kaciri. Sok bakal hirup makan dajjal. Padahal tipuan disebut surga teh neraka sebenarnya mah gitu. Sadaya alam dunia bakal katincak ku dajjal. Mata gelar ke Al-Masih, masih teh keliling jalan-jalan kata dia. Ya. Mata tukang ulin, Al-Masih kata. Tukang ulin, tukang healing. Dajjal bakal sadayana katincak, blok 1 bakal katincak. Citamiang bakal katincak. Ya, Omas bakal katincak. Kecuali Mekah jeung Madinah, eta moal katincak. Tanah haram disebut eta tanah mulia. Sadaya di dinya mah tah sakumaha kuatna iman, sakumaha hebatna kekuatan iman Islamna, fitnah dajjal dia godaan sangat dahsyat. Mata urang ngadua mudah-mudahan ketika dajjal turun urang mesti aya semangat itu mudah-mudahan urang. Ya, sampai tengah jamin urang bakal kuat dan lima pagoda dajjal. Jadinya